Di antawis ieu sareng ieu milih nu mana? Kami aya nu milih kedah jelas alasanana. Aya nu milih ieu, aya nu milih ieu ngacung, tapi kedah kapayun dijelaskeun alasanana. Aya teu? Aya nu milih ieu? Atanapi cung anu milih ieu sadayana? Kertas ieu langkung ageng padahal nya. Ieu teh pan sami kertas. Sami ieu kertas. Ieu kertas sanes. Hah? Ieu nu ieu kertas sanes. Nah, ente milih ieu aralim ieu keke aralim. Ieu langkung ageng kertas ieu. Sadayana ieu kertas. Tapi naha ditaros suseurna milih nu ieu. Naha? Nominal atau ya? Hah? Nominalan. Cing, pas ya punten nyungkeun mik hiji. Ya. Cing sok. Kapayun. Naha bet hoyong ieu. Nah, kertas mah yang nominalan. Iya aya nominalan. Tah, iya aya nominalan. Hah? Kayak mau ageng. Kan sami ukuranana. Pokoknya nominalnya beda. Oh, nominalna beda nya. Beda lagi merasakan. Leres teh ieu walaranana Bapak Ibu nominalna benten cenah? Oke. Nah, janten Bapak Ibu sadayana anu ngabentenkeun teh naon? Nilai. Begitupun dengan hidup. Ketika kita mempunyai nilai, dek diri kesrikas, itunya, dek diri kesrikas, bahkan ia aya anu masih kene utuh, bahkan ia aya anu langkung ageng, lebarna, tapi tetap nah bet milihna anu ieu sok sana tos rikas. Karena nilai